warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami Abi Susi Dewi Kurniawati di kelas 10 MIPA 2. Abi aya tugas tentang laporan wawancara bahasa Sunda. Tiasa abi wawancara teteh. Mohon mangga. Serta acana mangga tiasa nepangkeun heula nami teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abi Putri Lestari, Abi icalan online di wilayah Abi, di daerah Abi. Teteh kan jualan online, biasana non wae diical ku teteh. Seueur neng, aya acuk, aya sendal, aya rancingan, aya mame, non bae nu tiasa diicalin online mah. Soalna di online mah bebas neng, teu kedah hiji barang hungkul. Di mana teteh icalanana? Di bumi tiasa langsung ameng ge tiasa icalan online. Da pami icalan online mah kan teu kedah bisa candak barangna kur modal HP sareng wifi hungkul sareng paketan. Kedah paketan sareng HP janten tiasa lancar. Pami online mah teu kedah di hiji tempat di mana-mana ge tiasa. Tos sabaraha lami teteh icalanana? Sekitar aya 2 tahunan neng icalanana. Kasaha wae teteh ngicalana? Ya kasih be neng nu meser aya murang kali nu sakola, SMP, SMA, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu kantoran. Seueur neng nu meser mah da online mah teu kedah ngajualan barang anu khusus hungkul. Seueur macemna, soalna kebutuhan sakola, kebutuhan ibu-ibu, kebutuhan rumah tangga seueur neng jalan asaha bae ieu mah. Sok ngawitan icalan ti wayah naon, dugi ka wayah naon teh? Pami ngawitan mah panginten nya full 24 jam neng. Soalnya kan pami di online mah dina HP henteu dicacandak gitu barang daganganana. Janten 24 jam teteh mah pami misalkan bobo panginten henteu teh nyepang HP nembe teu icalan. Pami nyepang HP mah alhamdulillah icalan bae neng nawiskeun ngedama status geuningan. Mah kitu. Terus teh pami icalan online teh carana kumaha wae? Pami misalkan icalan online mah gampil sebenarnya mah. Nu kahiji kedah gaduh HP, kedah aya paketanana, kedah gaduh sosmedna kedah seueur babaturanana supados urang teh tiasa update status tentang barang-barang anu urang diical. Tah engke teh tinggal di share we karena recangan anu aya di sosmed urang teh. Kantun ngantosan anu pesen, ke urang dipesenkeun tinggal dikirim. Ke tiasa COD-an neng pami di online mah gitu COD. Gitu neng, pami online mah carana sebenarnya mah gampil. Soalnya kan cuma ngabutuhkeun HP hungkul jadi cuma update status be teras gitu. Nawiskeunana lewat status sareng lewat HP di Facebook, di WA, di Instagram. Seueur neng carana gitu pami online mah. Terus naha teteh milih profesi icalan online? Nya sabenerna mah ya neng sanes teu aya profesi sanes, tapi kan teteh gendong urang kali alit. Janten kan repot pami icalan mamen kedah kali enak barang seueur. Pami icalan online mah teu kedah repot kur nyepeng HP be hungkul sareng update status. Tiasa bari ngasuh, tiasa bari masak, nyiseuhan. Ibu mah da teteh mah ibu rumah tangga nya neng nya janten milih profesina anu praktis lah gampang gitu. Oh, natu teh nuhun. Alhamdulillah parantos rengseng wawancara Teteh Putri mugia aya manfaatna. Bilih aya kalepatan sareng kakirangan tina ucapan Abi Abi nuhunkeun dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.